Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dina pangajaran dinten ayeuna urang diajar ngeunaan nyusun guguritan dina pupuh mijil. Upami mingon kamari urang parantos diajar ngeunaan nyusun guguritan dina pupuh durma, tah ayeuna mah urang diajar ngeunaan guguritan nyusun guguritan dina pupuh mijil. Tujuan dina ieu pangajaran dipiharap sangkan hidep bisa nyusun guguritan kalawan bener. Lengkah-lengkah dina nyusun guguritan. Tah lengkah-lengkahna sami sareng mingon kamari nya. Nu kahiji tuliskeun heula patokanana. Tah upamina urang rek nuliskeun pupuh mijil, patokanna teh 10 I, genep O, 10 E, 10 I, genep I, sareng genep U. Tah upamina pupuh durma mah kamari aya 7 padalisan atanapi 7 jajar. Upamina dina pupuh mijil mah sadayana aya genep padalisan atanapi genep jajar. Saparantosna urang nuliskeun patokan, tah nuliskeun patokanana dikagigirkeun nya supados engkin gampil nalika urang ngadamel atanapi ngarang nyusun guguritan. Sabada nuliskeun patokan pupuhna, ayeuna urang tengtukeun heula jejerna atawa temana. Contona teh temana teh kan seueur nya. Di antarana misalna teh buah-buahan, kadaharan, sasatoan, ngaran jelema, tempat jeung sajabana. Tah lengkah-lengkahna upamina urang rek nangtukeun temana teh misalna teh ngeunaan kadaharan ya. Teangan ngaran-ngaran kadaharan anu sora panungtungna leuwih jeung patokan pupuh mijil nu tadi. Punten ya ieu teu acan kaedit, ieu masih nu mingon kamari ngeunaan pupuh durma namung urang ayeuna diajar kana pupuh mijil. Contona teangan ngaran-ngaran ngaran-ngaran kadaharan misalnya nu kahiji ngeunaan wajit, sabab murwakantina wajit teh dina sora I, tah tingali nu ngadeuketan kana tungtung I. Teras nu murwakanti dina sora genep O nyaeta cimol. Anu murwakanti dina sora 10 E nyaeta sale. Anu murwakanti dina sora I kicimpring. Nu murwakanti dina sora I deui hui. Nu murwakanti dina sora U nyaeta bajigur. Tah sanggeus kapanggih panungtungna ayeuna urang jieun kalimatna. Anu murwakanti dina 10 I nyaeta kadaharan anu amis wajit. Bari diitung teh kadah 10. Kadaharan anu amis wajit eta 10. Teras genep O, tukangna teh tos aya tadi cimol, ayeuna dijieun kalimatna. Cirina cimol kumaha? Bodas, tina aci, teras digemol, nu digemol cimol, tah eta dietang kedah genep O. Teras 10 E, 10 E ieu tukangna tadi tos aya sale nya, tah teras dijieun kalimatna kedah 10. Tina cau dipoe mah sale kitu nya. Teras 10 I tadi tos aya kicimpring didamel kalimatna. Kicimpring cirina naon? Tina sampe nya. Dijieun kalimat tina sampe nyaeta kicimpring. Teras hui kedah genep I nu dibubui hui. Teras genep U
nginumna bajigur. Tadi tas aya kecap bajigur. Jadi ngadamel guguritan dina pupuh mijil, teknikna sami sareng ngadamel guguritan dina pupuh durma. Mung bentena dina patokan, tah kade pagetos antara patokan dina nyusun pupuh durma jeung pupuh mijilnya. Tah lengkah nu kadua tadi urang kedah saparantosna dituliskeun patokanana nembe dipilarian temana, kira-kira urang temana hoyong naon temana saparantosna kitu. Teras urang teangan kecap-kecap nu murwakanti dina unggal padalisan nya. Soran nu murwakanti na naon, a i u e o na ditinggal, nembe didamel kalimat tapi kedah bari dietang guru wilanganana nya. Tah sami ya nya lagam nama sareng pupuh mijil anu waktos 2 minggun kapengker kantos diajarkeun. Kadaharan anu amis wajit nu digemol cimol tina cau di poe masale tina sampe nyaeta kicimpring nu dibubui hui nginumna bajigur. Tah ayeuna tugas kang hidup di kelas tangtu hidup boga babaturan ya nu ngaranna teh barareda, pasipatanana beda, sarta kahayangna oge tangtu beda. Tah ayeuna peko hidup jieun guguritan anu eusina nyaritakeun babaturan hidup di kelas dina pupuh mijil. Patokan pupuh mijil diantarana tadi teh 10 i, genep o, 10 e, 10 i, genep i jeung genep u. Tah saparantosna hidup nyieun eta guguritan dina pupuh mijil anu temana ngeunaan babaturan sakelas. Teras dipotokeun dikirim di grup kelas bahasa Sunda. Teu meunang niron atau sarua jeung batur. Tah upamina aya nu sami wayahna kedah nulis deui. Sareng teu kedah ningal di Google nya margi ibu hoyong terang kamampu hidup nah hidup merhatoskeun atau henteu. Teras ngadamelna sapada atanapi sagunduk. Upamina aya nu bade ditaroskeun mangga ditaroskeun di grup kelas. Sakitu nu kapihatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.